aja kamu, ketakutan gak jelas. Ya karena kita gak pernah mau ngomongin apa yang kita pernah alamin. Semua pura-pura, kayak gak pernah terjadi. Aku yakin kok, gak ada keluarga lain yang ngalamin kayak keluarga kita. Kita mau pindah. Kita nggak akan kemana-mana. Tinggal di rumah Susun aman. Tinggal di rumah, kalau ada apa-apa kita sendirian. Aku rasa ada sesuatu di rusun ini. Dusun Mandara di utara. Tolong, kalau saya tidak ke sana, akan banyak orang celaka. Ini soal hidup dan mati. Dari dulu kita gak pernah tahu bapak kerjanya apa. Bahkan setelah ibu meninggal, bapak gak pernah bilang dia mau kemana. Dia kemana-mana selalu bawa tas ini. Dan kalau pulang, dimasukin lemari, langsung dikunci. Itu lantai kosong. Siapa lu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Saktiara Mukbita ti kelas 12 IPS 2 SMA Negeri 9 Tambun Selatan. Dina video ieu abdi bakal ngabahas ulasan ngeunaan film atawa resensi film anu judulna Pengabdi Setan 2 Komunion. Kahiji aya identitas film. Judul Pengabdi Setan 2 Komunion. Sutradara Joko Anwar. Produser Gope T. Samtani jeung Tia Hasibuan. Distributor Rapi Films. Rilis 4 Agustus 2022. Bahasa Indonesia, genre horor, studio IMAX, jeung durasina 119 menit. Tokoh anu mainkeun peran dina ieu film nyaeta kahiji aya Tara Basro salaku Rini, kadua Endi Arfian salaku Toni, katilu Ayu Laksmi salaku ibu, kaopat Bron Palarae salaku bapak, kalima Nasar Anus salaku Bondi, kagenep Egi Fredly salaku Budiman, katujuh Ratu Felicia salaku Tari, kadalapan Jordi Pranata salaku Dino, kasalapan Muzaki Ramdan salaku Wisnu, kasapuluh Kiki Narendra salaku Ustadz Mahmud, ka-11 Fatih Unru salaku Ari, ka-12 Nafizah Fatia salaku Wina, jeung ka-13 Iqbal Sulaiman salaku Darto. Selanjutnya abdi bakal ngabahas sinopsis film Pengabdi Setan 2 Komunion. Film ieu nyaritakeun babak anyar dina kahirupan kaluarga bapak jeung 3 anakna, nyaeta Rini, Toni, jeung Bondi. Sanggeus sababaraha taun salamat dina kajadian anu karandapan ku kaluargana. Maranehna tuluy cicing di hiji imah susun anu rada kumuh di wewengkon Jakarta Utara. Pindah ka daerah enggal dianggap solusi anu pangsaena pikeun mapohokeun sadaya kajadian anu parantos kajantenan. Salaku anak cikal, Rini kudu ngurus bapana jeung adina. Di imah susun, Toni bogoh ka hiji awewe ngaranna Tari. Samentara eta, Bondi tumuwun nepi salaku rumaja riang di imah susun anyarna. Dina hirup maranehanana nyoba hirup normal kupoho sagala trauma jeung sieunan nu geus kaliwat. Sanajan kitu, hanjakalna harapan maranehanana musnah ku teror anu aranjeunna kedah nampi deui. Sanggeus ditalungtik deui tetelayeun indungna masih boga fakta jeung setan anu ngaganggu kahirupan keluargana. Hal ieu ngajadikeun inohong ibu balik sarta grup misterius saun sakaluarga bapa.
Selanjutnya aya kalewihan. Kalewihan tina ieu film nyaeta editan jumpscare anu sae pisan sehingga ngajadikan panonton kaget. Mangka settingna alus serta henteu pikabosenan. Sarta aya sababaraha adegan komedi diselapkeun sangkan bisa nyaimbangkeun kaluar adegan jumpscare jeung pilihan kostum, desain jeung editan anu pohara alus. Dina film Pengabdi Setan 2 Komenion aya kalemahanna nyaeta gambaran tokoh-tokohna ngajadikeun jalan caritana kerasa pisan panjang jeung ditarik keluar. Jeung kualitas caritana kurang sabab loba teuing teka-teki dina film ieu jadi ngabingungkeun panonton serta jalan caritana ngagantung. Selanjutnya aya kacindekan tina film ieu nyaeta film Pengabdi Setan 2 Komenion ngabogaan genre horor sarta neruskan carita film Pengabdi Setan 1. Tina film berdurasi 119 menit ieu urang bisa ngadugikeun pesan moral anu bisa dicokot. Nyaeta hiji hal anu dimimitian ku kagorengan atawa kagorengan bakal ditungtungan ku goreng atawa henteu sae. Film Pengabdi Setan 2 tiasa ditingali ti umur 13 dugi kaseluhuran. Sakitu wae resensi film Abdi, kirang langkung hapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.